Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang papendak deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman, ayeuna teh seri ka-54. Haturan mitra-mitra di mana bae ayeuna, mudah-mudahan dina danget ayeuna nuju ayeuna kawilujengan sehat jasmani kalih rohanina. Kamari teh dina seri ka-53 nyaeta nuju nyarioskeun Nyimas Nigini sareng Patih Sancamas anu bade nyiapkeun pasukanana kanggo mantosan nyaeta balung putrana anu aya di nagara atanapi di alam manusia. Duganyanya mitra-mitra sumangga supados teu nyangkolong tingkar waktos iya acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar Patih Sancamas pepek badia balad Senopati Hulu Balang para penggawa kabeh disiapkeun. Pokona Mas Senopati anu gagah penggawa anu gagah kabeh dikerid nyata keur ngalawanan siluman monyet anu ngahaja ngaganggu ka putrana Nyimas Nigini nyaeta Raden Dahar Bumijaya. Anu saterusna pasukan siluman orai tuluy nuju kateun Mang Omen. Pasukan langsung dipimpin ku Nyimas Nigini. Tadina mah Nyimas Nigini moal pipilun kana urusan murang kalihna. Ngan di mana atuh? Di mana teh aya hiji indung tega nu janten putrana dikakaya kuno sejen. Ngalatih tinggal ngalatih. Ya, cek pangemut Nyimas Nigini lamun hiji lawan hiji mah teu nanaon. Sanajan ngalawan raja atau patih teu nanaon, da Nyimas Nigini tos gaduh kayakinan putrana sanggup keur mayunanana. Tapi ari ngaran dirempuh ge mah atuh ngerahkeun pasukan nu sakitu pepekna tur poharana. Sedengkeun putrana dilawanan ku putrana jeung ku ramana nyaeta Mang Omen. Nyimas Nigini dina turun ka alam manusia teu ngagunakeun kareta kencana. Estuning biasa we ngagunakeun kasaktian teu saperti Prabu Ruhung Raksa Bumi. Angin mending ngagelebug marengan Nyimas Nigini. Takung sirila pasukan Nyimas Nigini geus nepi deui kateun Mang Omen. Cileg sadayana tarurun Patih Sancamas prajurit ponggawa kabehanana geus aya di dinya. Anahaok Nyimas Nigini ngahaok taraina ceuy beureum tandana ning nafsu. Hei Prabu Ruhung Raksa Bumi, andika Rajen wani kabebanjit, Rajen wani kabolon, nah anjeun teu era ku mahkota, nah andika teu era ku papakean, nah andika teu era ku jabatan, cik atuh make otak da kaula ge sarua hiji ratu, kaula ge sarua hiji pamimpin, tapi kaula mah boga pikiran, boga rasa era. Nah hari andika
geus kana kulit banget kitu saur Nyimas Nigini bari merong seket ka Prabu Ruhung Raksa Bumi. Atuh Prabu Ruhung Raksa Bumi ane ngarenjag bari kitu nempo ka Nyimas Nigini. Prabu Ruhung Raksa Bumi ane ngagebeg tapi cek pamikir Prabu Ruhung Raksa Bumi agok borontok geus kapalang carambang geus katohyan geus kapanggi. Nah memang ti samemena ge Prabu Ruhung Raksa Bumi geus boga pamikiran kadinya yen pasti indungna nyaeta Nyimas Nigini bakal datang. Kitu nate Prabu Ruhung Raksa Bumi celang loncat ka hareupeun Nyimas Nigini. Ari-ari tapati sancamas loncat ka hareupeun Patih Bakasakti. Kitu nate bari nita mundur ka balung. Raden, cobi mundur. Mundur Raden. Pon monyet puntung. Oa surili. Oke mah bagian paman Patih kitu cek Patih sancamas. Atuh anu saterusna balung jeung Mang Omen kasisi. Tapi kasisi oge lain nganung harti rek cicing. Tapi kasisi ge sarua arek nyerang krek mantuan bala tentara anu kakara datang. Areta Senopati lawan Senopati, Punggawa lawan Pogawa, Hulu Balang lawan Hulu Balang, Patih lawan Patih, Raja lawan Ratu, atuh der. Senopati jeung Punggawa mah geus teu kudu dikomando. Perang tarung ragot silih banting silih babuk. Sora pedang menit tongtrang. Tameng tararik di sadana. Jamparing jeung tubak cing baliur dibarengan ku si koceakna cing gorokna aduh alahna. Siluman orai pasukan Nyimas Nigini ngamuk nguak ngawi anu arepen tukangan dibabad digempur amah dibantuan ku balung jeung Mang Omen pogoe atuh. Siluman monyet ripuh lain di kieuna kata mah pan tadi geus loba anu paragat nyawa di amuk ku balung jeung ku Mang Omen. Eta siluman monyet jadi bere kesempatan pisan terus dihanca diobrak abik diobrot. Anu kajajak, anu kagencet, anu kabanting, anu katonyok, anu dibalangkeun rupa-rupa kajadian. Areta Nyimas Nigini pok nyarita. Hei Ruhung Raksa Bumi, naon maksud Andika ngaganggu ka anak kaula? Naon salah anak kaula? Naon dosa anak kaula? Dararasan mah anak kaula masih keneh bolon. Can apaleun naon hartina perang jeung da kaula mah teu ngadidik supaya camplak kasasama hirup. Kitu saur Nyimas Nigini. Nyimas Nigini kitu nate huntuna bari kakerot bakat ku nafsu. Cek pikir Nyimas Nigini, ieu si Prabu Ruhung Raksa Bumi si ganu ngajak perang, si ganu hajak ngajak diadu jeung karajaanana. Padahal mah setiap kerajaan di mana bae lamun rek merang anu rek ngajakan perang ka Nyimas Nigini mikir heula tuh. Teh ojog-ojog
tabakan ti pasukan Nyimas Nigini mah taranyieun masalah salila ieu kecuali lamun diajak perang kakara. Pok Prabu Raksa Bumi nyarita, "Oi, ye bos, Nigini, Paula maksud nangtang perang kandika. Tapi Paula keryangan anu ngaranna si Komod. Eta manusia geus jadi mangsa kaula. Gara-gara ngaran si Komod, negara kaula hancur. Seba anu geus dibikeun ku bangsa manusia kabur. Tah kitu Nyimas Nigini." Kitu cek Prabu Raksa Bumi. Lamun andika neangan si Komod, nah andika los-los ka dieu. Kaula tadi nama teu apa. Sugan teh Raden Dahar Bumi Jaya teu aya di dieu. Ampura kaula. Kitu cek Prabu Raksa Bumi. Jadi andika panon bolotot bari teu nempo. Abong monyet. Anjeun mah abong monyet Raksa Bumi. Hirup teu boga pamadegan sorangan. Teu bisa ngabedakeun mana bener mana salah. Mana nya mana lain. Ayeuna mah montong lobat catur tanpa bukur. Hayo urang tangtukeun saha nu leuwih gagah, saha nu leuwih sakti. Hayo tangtukeun naha andika atawa kaula anu bakal paragat nyawa. Kitu saur Nyimas Nigini. Ulang Prabu Raksa Bumi ngahuleng. Da memang manehna anu salah geus nyieun masalah. Arerek mundur era atuh ku tangtungan hiji raja kudu mundur tina pangperangan. Kumaha tanggapan keur anak buah jeung prajurit? Kumaha dicapna hiji raja anu kecing eueuh kawani? Prabu Raksa Bumi nyerita, bau begini, kaula rek diladenan, ampe di bada. Kitu cek Prabu Raksa Bumi. Barik kitu nate Prabu Raksa Bumi celang loncat. Parapna ngayung bangbaraan, maksudna marek ngagedor Nyimas Nigini. Parepna anu badag tur buleut ngahiung bangbaraan nyata rek ngagedor beungeut Nyimas Nigini. Tapi Nyimas Nigini ge atuh lain ratu. Ololeho sakilat Nyimas Nigini ngakiwat heok plus. Serangan Prabu Raksa Bumi ngakeblos talanyong. Prabu Raksa Bumi nolonjong. Tapi ngan sakilat Prabu Raksa Bumi malikeun di awakna cilang loncat deui. Anu maksudna arek ngarames banget Nyimas Nigini. Nyimas Nigini sakilat ngalalepkeun awakna. Heuk. Los. Eta serangan Prabu Raksa Bumi ngakeblos. Karek kitu cilang Nyimas Nigini ngacorelat ngasakilat. Kitu nate bari ngajejek sirah Prabu Raksa Bumi. Heuk. Goak. Prabu Raksa Bumi ngagoak. Sirana dijejek ku Nyimas Nigini. Solayong. Nyaloyong. Dina kayan kitu. Heuk.
Nyimas gini nyerang deui. Lengan anu ngahyung bangbaran ras turtes kumaha we besio aja arek notok kana sirah Prabu Urung Raksa Bumi tapi sakilat Prabu Urung Raksa Bumi ngalegotkeun awakna plus serangan Nyimas gini ngakeblos tapi sanajan ngakeblos teu kanyahoan suku Nyimas gini ngahyuk ngababad kana iga burung Prabu Urung Raksa Bumi obawe pecut sukuna teh meni leuleus abong siluman orai kuak deui Prabu Urung Raksa Bumi ngakuak awakna nolonjong tapi sakilat Prabu Urung Raksa Bumi ngajuralitkeun awakna celek sukuna geus napak deui kana taneuh egak Prabu Urung Raksa Bumi ngahegak don yo bikong ulun bodor wah rasaku nigiri kitu cek Prabu Urung Raksa Bumi bari kitu nate manehna nyabut pedang eta pedang meni ngagebur tanda eta pedang sakti cileng Prabu Urung Raksa Bumi luncat narajang pedang nangahyung bangbaraan maksudna mah rek nigas beheung Nyimas gini tapi Nyimas gini ngan sakilat ngajaulkeun awakna celeng ka luhur siga nu hampang plus eta pedang Prabu Urung Raksa Bumi ngageplos nyamos tolonjong Prabu Urung Raksa Bumi nolonjong celek suku Nyimas gini nincak di taneuh karek kitu jelang Prabu Urung Raksa Bumi luncat ti pedang nanyuk arek niruk peteung Nyimas gini Nyimas gini sakilat ngagiwar ka kenca plus eta pedang anu sakitu nyolocosna teh ngageblos bari kitu na teh Nyimas gini sakilat mesat pusakana eta pusaka hiji keris tapi keris teh keris warnana hideng males ari tungtungna persis buntut orai tapi keris teh kacida gedena jeleng Nyimas gini loncat anu saterusna ngaheumbateun eta keris aneh kacida keris teh bangun leuleus eta keris ngubet pedeok kena pisan kana tak Prabu Urung Raksa Bumi Prabu Urung Raksa Bumi ngakoak tak nasa sempak kakeunaan ku keris pusaka Nyimas gini gorentel Prabu Urung Raksa Bumi awakna gorentelan bobohan monyet celek kitu nate manehna pasang di kuda-kudana tak-takna nu asa sempat teu dirasa narajang deui narajang ku pedangna meni ngabiur bangbaraan tapi ngan sakilat eta pedang dibabad ku keris Nyimas gini lep tungtung keris belit dina pedang Prabu Urung Raksa Bumi ngan sakurewa meni pageuh pisan anu saterusna eta keris ditong eta pedang ditong taku keris Nyimas gini satarikna ngagunakeun kakuatan ajian kabedasan atuh ngan polonyon eta pedang lesot tina leungeun Prabu Urung Raksa Bumi pare kitu nate awakna nyoloyong ka hareupeun Nyimas gini tantap wara suku Nyimas gini ngahyung bangbaraan Prabu Urung Raksa Bumi ngagoak deui gadona pedang pisan nanggel ku suku Nyimas gini roboh
hari-hari Pati Bakasakti tos paprong-prong jeung Patih Sancamas. Hauk Patih Sancamas ngahauk, hei monyet puntung, siang marajon kabolon konyok abong monyet, cek atuh sing era pejabatan sia teh nyage monyet Patih kitu cek Patih Sancamas. Atuh Patih Bakasakti meni ngaheab dadana sadiduruk nafsu dikitukeun mah wah elon sia puntung lubang bacot konyok kitu cek Patih Bakasakti. Kitu na teh Patih Bakasakti jelang loncat narajang. Beureup lempeng maksudna mah rek ngagedor careham Patih Sancamas. Tapi Patih Sancamas sedikit ngalegotkeun awakna ke kenca. Yuk plos. Beureup Patih Bakasakti ngageblos tolonjong. Awak Patih Bakasakti nolonjong. Dina kayan kitu jelang Patih Sancamas loncat. Anu saterusna nimpukeun peureupna maksudna mah rek ngagedor pali pisan Patih Bakasakti. Patih Bakasakti sadar kana picilakeun sakilat ngagorentelkeun awakna mendingan sagorentel. Euk plos. Eta peureuk Patih Sancamas ngageblos. Tapi Patih Sancamas teh cicingeun jelang loncat muru deui ka Patih Bakasakti. Euk. Peureupna ngaheung bangbaraan. Maksudna mah arek ngarah kana iga burung Patih Bakasakti. Patih Bakasakti rikat ngajaulkeun awakna kaluhur. Tapi orok kaya sukuna ngasakilat ditewak ku Patih Sancamas kep grawak. Manengan sa tewak sakuriwel meuni pageuh pisan dipangkek. Heu eta awak Patih Bakasakti dibebeutkeun yuk kedebut. Wah Patih Bakasakti ngagoak atuh. Awakna dibebeutkeun satarikna. Sirana meni asa eumeur. Ayo Bakasakti uranglah sok loba gogoleran kitu cek Sancamas. Patih Bakasakti lain dikieun nafsuna koneal hudang. Sanajan karasa awakna lieur lain dikieuna. Jelang loncat kituna teh bari ngawatek ajianana. Awakna ngablesat kumaha we paser arek nubruk Patih Sancamas. Patih Sancamas sadar kana picilakeun. Ngasakilat Patih Sancamas ngajaul ka luhur. Euk plos. Serangan Patih Bakasakti ngageblos. Dina kayan kitu teu kanyahoan diblesat. Awak Patih Bakasakti ngablesat di kumaha we paser beblesatan nyamberan awak Sancamas. Elon si Bakasakti bener-bener ngajak ulin ka aing kitu cek Sancamas. Eta na teh Patih Sancamas ngagibegeun awakna. Barang eta Patih Bakasakti nyerang deui. Kibek awakna ngadak-ngadak. Eta Patih Sancamas ngajadikeun hiji orai anu kacida gedena ulana calagong atuh jeger. Awak Patih Bakasakti nenggar eta orai asa ngampul. Napikeun kap awak Patih Bakasakti mantal jauh nakar parejat hudang. Patih Bakasakti hudang tapi tadi antep ku Patih Sancamas anu geus ngawujudkeun jadi ora. Heu eta buntut anu sakitu gedena teh ditinggangkeun kana awak Patih Bakasakti. Heu puludah eta Patih Bakasakti ngagoak satarikna awakna asa hancur asa remek. Parekeun teh ngagoak tarik naker awakna mental jadi antep. Heu
sapuntutna sanca mas ngahiu